Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kependak deui sareng Miss Ningsih di pelajaran bahasa Sunda. Materi ayeuna nyaeta mengenal angka dan bilangan dalam bahasa Sunda. Paek ragebkeun. Hiji, hiji, dua, dua, tilu, tilu, opat, opat, lima, lima, genep, genep, tujuh, tujuh, delapan, delapan, salapan, salapan, sepuluh, sepuluh, sebelas, sebelas, salawe, salawe, lima lawe, lima lawe, tambah, tambi, sareng, cokot, bantun, sami sareng, pen, hatur nuhun, semangat, jaga kesehatan dan tetap waspada. Wilujeng enjing.